orang dipayungkan sama masalah, lumpat ke pangeran, ulah lumpat saja. Baraya Sunda, saha diantawis orang anu henteu ngagaduhan masalah. Seueur jalmi ngalaman masalah, malahan mah dugikeun ka kiwari masih keneh ngalaman masalah. Kumaha jalan kaluarna? Alkitab nyebatkeun nalika urang dipayungkeun sareng masalah, lumpat ka pangeran, ulah lumpat ka jalma. Nalika urang lumpat ka pangeran, nanada ka pangeran, pasti Gusti ngaijabah panada urang. Ingat, urang ulah lumpat ka sasaha, tapi urang kudu lumpat ka pangeran. Gusti urang ngawaler panada urang. Doa urang henteu mubadir dipayuneun mantana. Gusti Yesus ngaberkahan.